Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tempangkeun simkuring Pamela Marsha Siti Syakira di kelas 11 IPS 2. Bapak Ibu guru pangajar basa Sunda anu simkuring pika hormat sareng rerencangan sadaya anu simkuring pika cinta. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng karuniana urang tiasa kempel di tempat ieu dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap sholawat sinar salam mugi gocor ngagolontor ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku keluargina para sobatna dugikeun ka urang sadayana salaku umatna anu tunut kana ajarana mantena. Hadirin nu pika hormat, dina kesempatan ieu simkuring bade ngadudikeun biantara anu jejerna ngajaga lingkungan sakola. Saperentos anu urang sadaya kauninga, kabersihan mangrupikeun bagian ti iman. Jadi urang kudu tiasa ngajaga kabersihan, boh kabersihan nyalira, boh kabersihan lingkungan di bumi atawa di sakola. Hadirin nu pika hormat, ngajaga tur ngarisa kabersihan lingkungan sakola mangrupakeun kewajiban sadaya warga sakola. Lamun lingkungan sakolana kotor, urang anu diajar atawa guru anu ngajar moal ngarasa nyaman. Jadi urang kedah tiasa ngajaga kabersihan. Hadirin nu simkuring pika hormat, ngajaga lingkungan sakola seueur manfaatna. Di antara we urang tiasa jauh ti segala penyakit, kagiatan diajar mengajar ngarasa nyaman, jeung tiasa nyiptakeun lingkungan anu sehat. Nah, ku kituna urang sadaya salaku warga sakola kudu bisa ngajaga kabersihan lingkungan sakola. Tur ngarasa nyaman lamun keur aya di sakola. Hadirin anu simkuring pika hormat, mun sakitu we anu simkuring tiasa ngadudikeun bilih aya carios nu kirang entep seureuhna atanapi aya kecap anu kirang remehna larap kuring reda dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.